Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kaum muslimin jamaah sadayana aya bewara di Pali Kulon nembe kajantenan gempa 7,4 skala Richter dugi karos ka Indramayu. Mudah-mudahan ku Allah anu nabi musibah kahiji sing janten kifarat kangge kalepatanana, kadua sing janten cukang lantaran di paparinan ganjar nu langkung ageng. Naon anu resak tina balukar eta musibah ku Allah langsung digentosan ku langsung saya atau urang sadayana itu teh namina ikhlas. Ikhlas teh sapertos ayeuna ngadoakeun urang Banten bari urang Banten teh apaleun cenah teh ikhlas. Jadi teu kadawar tos kudu SMS kami geus ngadoakeun berputing di jimat teh kudu ikhlas teh nu kitu nu kieu. Mudah-mudahan disalametkeun sadayana. Al-Fatihah. Kaum muslimin muslimat anu mulia, di antara ayat anu sering kauninga sabintos nalika urang ngajajab atana pingungkeun anu pupus ayatna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal eta teh ayat sunah diaos nalika urang kenging musibah nu alif nu ageung disunahkeun maca ayat nu ieu. Musibah nu ageung sapertos wargi urang ngalaman gempa dikangtunkeun wargi nu alit muradna kancing musibah disunahkeun innalillahi wa inna ilaihi. Eta ayat teh biasana sok ditujukeun ka nu parantos maot, padahal eta ayat teh pekel keur hirup. Inna sanyana urang sadaya lillahi kagungan Gusti Allah, wa inna jeung sanyana urang sadaya ilaihi ka Allah rajiun eta bakal baralik deui lamun teu salah jalan. Lumatak agama diturunkeun ka manusia supaya ngapi ngajaring ayat wa inna ilaihi rajiun ulah nepikeun ka balikna lain ka Gusti Allah. Sanajan hakikatna sadaya makhluk wangsul ka Allah, tapi aya nu wangsulna teu diridoan ku Gusti Allah. Gubrag aya agama supaya entong nyincet kana naon anu diaoskeun wa inna ilaihi rajiun. Bisik mengpar lempengkeun deui ihdinas siratal mustaqim. Gusti tuduhkeun nabi jalan anu jiga jalan tol, sirat tol sing lempeng. Supaya naon supaya balik deui teh langsung ka Gusti. Tanu mata kaya agama teh keur memener jalan bisik aya nu nyingsat, bisik aya nu mengpar. Da kapuhan urang malaikat da lain setan ge moal daek kakapungan jadi malaikat, kakapungan sok dianggap jadi lamun keur jadi malaikat elingna ka bina-bina utak eutik zikir, utak eutik subhanallah, Allahu akbar. Cuma ge kencel ngaliwat astagfirullah. Geus lepas alhamdulillah. Berkancikan malaikat dah. Tapi kakabeungan sakana ku awagin si kinsir. Da kitu manusia. Jadi potensi anu mana anu pangbadagna eta nu bakal katingali tina perilaku, ucapan jeung rengkak palipolahna.
lamun di jerona loba malaikat jika malaikat ngadak-ngadak getol ngaji da boga kahayang keur boga kahayang boro-boro tah keur getol ngaji meureun kahancikan malaikat keur teu kaya ngaji boa-boa keur kahancikan nu matak disadiakeun jalan tobat ku Gusti Allah. Lamun urang teu boga salah Gusti Allah bakal nyieun jalma nu migawe salah. Lamun manusia kabeh eling Jumat kabeh zikir salat wirid maca Quran kabeh eueuh nu maksiat cek Allah lebar euy hampura kami eueuh nu menta kami bakal nyieun manusia anu migawe kasalahan supaya hampura kami aya nu menta nu mata kurang penta hampurana da urang mah pirajeunan sok ngaku boga salah. Ari nabi mah boga salah teh ngakuna zalimna ka bina-bina. Nabi Adam pandoana teh Rabbana nangini zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ngaku zalim cacak nabi boga salah ngan saeutik. Urang mah kudu leuwih ti kitu da salah ge leuwih ti kitu. Tah supaya entong nepikeun ka salah jalan wa inna ilaihi rajiun aya agama muga-muga we urang ulah nyasab amin ya rabbal isuk jaga ninggato meureun balik teh ka bita hayang ka surga najan teu pantes ge nya hilas tuli firdausi ahla wala aqwa alan naril mun Gusti abdi teh potongan sawarga teu boga ka neraka ngadengen ge keung manten atuh najan kuring teu pantes ka surga bari neraka gede kasieun fahabli taubatan waghfir dzunubi paparinan abdi waktos tobat Gusti tiasa wangsul di ka Gusti wa inna ilaihi rajiun. Mukadimah da mancan ngaji nama nu ieu Bismillahirrahmanirrahim wa qala nunaya man sholat ba'dal maghrib saluhur wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sing saha jalma iku salat sapa man qoblal asri sadurunge asar sameme salat asar qobliyah asar arbaan kelawan papat sajal mah salat asar memehna 4 rakaat haramahu mangka ngaharamaken iman maka ngaharamkeun ka eta jalma sapa Allahu alannar ing atase neraka tiket deui tah jalma wani salat 4 rakaat sameme asar ku Allah dibere tiket bebas di neraka murahnya ngan 4 rakaat ngan migawe we maero hoream ka bina-bina geus untung daek asar ge geus boroting daek qobliyah geus asar oge geus untung geus drek-drek ge cangkeng jeung cakatuhu rek asar teh geus parieskeun bohong musorangan parieskeun bohong nu batur geus untung daek asar ge alhamdulillah ngan lamun hayang boga tiket atuh tambahan qobliyah asar kumaha lamun poho beunang dina di kodok asal nu biasa hari nu teu biasa man tong kokodoan Kangjeng Nabi sok ngodoan salat qobliyah asar di damelanna ba'da asar wios upami hilap malihan tahajud ge upami hilap tiasa di kodoan nu osok hari entong magawe naon hari teu magawe naon anu telat sote lamun boga rekening listrik hari teu boga rekening listrik mau didenda mun bayar pajak nepi ka Agustus 4% nya patuh lamun boga surat SPPT na hari teu boga SPPT mah moal didenda tenang we kami murun didenda hari kitu pan geus Agustus nah boga SPPT hanteu moal didenda wa qala lan istawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sing saha jalma iku salat man ba'dal maghrib
sause maghrib santos maghrib rakaataini kalawan 2 rakaat. Sajal mah salat mana tak lancar sajal mah salat santos maghrib 2 rakaat qabla ayatakallama sadurunge yen ta ngomong sapa man sameme ngobrol kutiba kutibata maka dicatat apa rakaat ini fi iliyin ing dalam surga iliyin dicatat eta 2 rakaat sampureun jalma nu migawena disimpan di surga iliyin surga pangluhurna teuing urang surga nu pang mana pantasna nya da bejana surga pang rendah-rendahna kapling pangleutikna sawarga legana teh 7 lapis bumi 7 lapis langit nu panghandapna teh kapling pangrendahna surga jiga kumaha pangluhurna ngan lamun kabita gawean salat santos maghrib 2 rakaat tapi teu waka ngobrol teu ngomong likum-likum langsung nangtung usolina bebas bade padiah mangga bade salat sunat biasa wae mangga 2 rakaat jadi jatah di surga non illiyin surga pangluhurna teu bayang-bayang acan jiga nu tempat sabab nikmat surga mamala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga mah can pernah katingali ku panon, can pernah kadangu ku cepil, can pernah kakarentegkeun ku hate jigana ge hese. Saking ku hese geus eueuh kecap anu bisa ngagambarkeun nikmatna sawarga. Model urang kungsi ngadahar-dahareun nu mimiti karasap tapi pangeunahna. Ini ka kota dibere dahar jeung gereje lauk hayam. Misalkeun kakarangasaan balik ka imah nyarita ka urang imah kami geus ngadahar lauk hayam make tipu. Eta karasana jiga kumaha mah pokona mah nepikeun kata bisa ngedalkeun ngeunahna gereje lauk hayam. Saking ku ngeunahna pasur kate kitu geus teu bisa kasawat. Tapi gampang beunang surga iliyin dibeulina kunaon ieu? Salat 2 rakaat. Ngan tong diniatan rek meuli sawarga. Tong diniatan bisik teu kabeuli ku salat eta. Urang maniat Gusti aya parentah ti Nabi Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwarang ka abdi netepan bada maghrib 2 rakaat. Tapi sanes bade ngagentosan salat ku surga iliyin moal cumpon abdi mah hoyong nembongkeun we kersa dipiwarang ku Gusti Nabi kersa dipiwarang ku Gusti Allah. Pun ikhlas teh nu kitu teh ngaranna. Jadi niat teh mangaruhan teh. Sagala rupa niat mangaruhan. Ngaji diganjar lamun niatna ngaji. Sabab aya nu teu niat ngaji. Zaman baheula aya ulama geledegan. Kiai gedean Abu Yakub ngaranna teh. Boga santri tiluan. Ieu santri di jero kisahna teh di dina dongengna dicaritakeun sabab ngalaman 3 kajadian beda-beda. Ngajina bareng. Nyangunjarna bareng. Ngarendengna bareng. Ngan eta santrina hiji Ibnu Sako, 2 Abdullah, 3 Syekh Abdul Qadir Jilani. Santrina Abu Yakub. Barang katingali meureun ku kiaina dibukakeun mata batina ku Gusti Nu Maha Suci, eta santrina dipanggil ti luanana. Cek Abu Yakub ka santri nu mimiti teh geuning sa. Kubu pohoan ditanya. Ibnu Sako cek Abu Yakub cung yang kasep kade hidup ngaji salah niat isuk jaga ninggeto anjeun pae bakal sul khotimah. Naudzubillah. Naon sababna
Sabab ieu santri nu mimiti ngaji niat neangan kasalahan guruna. Iraha teh caretotna ngomong guru teh. Dititeunan we kasalahan teh. Kade katingali tina bibir anjeun aya tanda-tanda kakufuran. Naudzubillah. Gila ka santri nu kadua Abdullah. Anjeun isuk jaga ninggeto bakal diuji ku dunia. Beunghar. Dihormatan ku batur. Tapi eta teh ujian anjeun moal kuat. Naon sabab? Sabab ieu santri nu kadua gek diuk di tempat ngaji rek ngetes guruna. Hayangnya hobi saeuntan teh ieu guru teh. Lamun ngajawab pertanyaan anu model kieu. Tah santri nu kadua mah niatna teh non ngetes. Gila santri nu katilu cek Abu Yakub isuk jaga ninggeto anjeun bakal alim. Diturut ku umat bakal jadi panutan manusia. Eta santri nu katilu mah ngajina teh lillahi ta'ala. Ngarti teu ngarti datang sabab dititahna ge neangan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Nu dititahna ge neangan meunang jeung henteuna kumaha kae nu pentingna ge datang gek diuk neangan ilmu. Menang teu meunang teu jadi masalah. Syekh Abdul Qadir Jilani ku guruna diprediksi anjeun isuk jaga ninggeto bakal jadi jalma alim. Jadi jalma pinter lain alim embung lain. Jadi jalma alim diturut ku umat panutan manusia. Ana geus sawatara waktu liwat eta piluanana kajadianana bener sarua jeung nu diprediksi ku guruna. Nagering beda-beda ngajina sarua salah niat. Jadi niatnya mangaruhan. Lamun urang nerima duit pinjam ti batur niat moal mayar nu didahar ku urang haram. Lamun urang kawinan dina waktu akad niat rek di moal dibayar mas kawinan zina saumur-umur. Sama baheula bejana mas kawin teh aya nu dianjuk sagalanya. Abdi nampi nikahna Isa Puratina binti Bapak Qadir Adu Belajar. Hadiri abdi kalayan mas kawin saperangkat alat macul dibayar nganjuk. Dinu hate niat moal bayar zina saumur-umur. Padahal ngerentek niat dina lisanna mah sumuhun dianjuk tapi dinu hatena lah bayar teuing. Lamun niat hatena moal bayar sarua jeung zina saumur. Jadi niatnya mangaruhanana ka bina-bina luar biasa. Sing hati-hati kana niat. Sabab jalma gumantung naon nu diniatanana. Innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis kahiji tah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Sajalma niat na mudah-mudah dunia bakal beunang. Wa man kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Cek Nabi gumantung jalma niat ini trek ka mana jogna bakal ka ditu. Mudah-mudahan we urang mah niatna sing alus. Sanajan kuring nu ngomongna bodoh tapi sing manfaat sing berkah ku ngariungna. Amin ya rabbal. Ya kuring kabita teh ku ngariungna. Ari ngajina masa kieu-kieuna. Maca kitab ge mah urang Arab ge bari sae. Mola di Arab mah barudak leutik geus teu bisa bahasa Indonesia. Ngomong teh Arab we. Di Mekah jeung Madinah. Wa qala lan isdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man teh sapa wong iku salat sapa man arba'a rakaatin kalawan 4 rakaat ba'dal isya'i sawise salat isya. Ba'da isya'i ya. Qabla ayyatakallama sadurunge yen ta ngomong sapa man. Jadi salat ba'da isya tuli 4 rakaat tapi memeh ngobrol. Tong ngobrolna naon? Likum-likum Jurung kali kudang teh Jurung gunung udang sholat 4 rakaat 2-2
dua. Sholatul lail mathna mathna, ari sholat betima dua-dua, jadi 2 kali uluk salam. Naon ta jaminanna? Faka'anna ma'adroka, mangka seolah-olah manggihan eta jalma Lailatul Qadri, kana Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, ing dalam Masjidil Haram. Aduh, Lailatul Qadar sakitu nyumputna bisa kakorean ku urang lamun daek salat sabada isya 4 rakaat, tapi entong waka ngomong, entong waka nanya kece balikna barengnya, balik mah batal teu kaci ecekewel ngaranna. Isukan deui da syaratna ge meme ngomong likum-likum curung gunung nangtung usoli sunatan ba'diyah mangga, usoli sunatan rakaat ini mangga. Jadi aranan salatna ge mangga, nu penting salat 4 rakaat. Eta jalma sarwajeng manggihan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Sedangkan di Masjidil Haram sarakaat sakali salat sarujeng 100.000. Di Masjidil Haram salat di Masjidil Haram sarwajeng salat 100.000 di Masjid Galuh. 100.000 sabaraha tahun entah. Coba ning mangkani ayeuna teh nu keur manu haji. Aduh, kami teh. Ya insyaallah mudah-mudahan ingat kita waka amin dan tunggu mudah-mudahan naon jadi kita ngelari ngomong kuman amin mudah-mudahan dicandung kuman. Mudah-mudahan minggu hareup kuring rek nulis sholawat haji kakara aminan amin kakara mudah-mudahan geus amin. Aya sholawat haji kenging nyerat Al-Imam Al-Qushairi sampai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Insyaallah Jumat Payun di Kidul upami jimat kapasihan dijazahkeun mudah-mudahan we teu haji umroh amin ya rabbal sahajal mah salat ba'da isya 4 rakaat sarwajeng manggihan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Kami tante luar biasanya babari sing oreng nyaho ilmu nama nya ko ilmu mah sagala pake babari ngabeberik Lailatul Qadar sabulan Ramadan jeput teu kapangi-pangi tinggal gantian we ku 4 rakaat ba'da isya ngan syaratna tong waka ngobrol jawaning mangkaning manggihan Lailatul Qadar lagi sarwajeng di Masjidil Haram ku ilmuna mah babari paingan cek Nabi naumul alim ibadah sarena jalma pinter mah ibadah beda jeung urang jalma bodoh ibadah nage kadang-kadang jiga sare da urang mah salat nage poho buktina sok leungit rakaat sedangkan cek Nabi la yuktabu illa ma aqala minha wala masaha salat anu dicatet ku Gusti Allah nyang sante lamun salatna eling teh maksudna nalika urang maca iftitah eling keur maca iftitah henteu apal cangkem. Hari apal cangkem mah bari nudutan ge jejer. Orang sholat teh sabari nudutan ujug-ujug, ujug assalamualaikum bae. Apal cangkem teh. Saking ku seringna salat asar teh geus sarwajeng jalan kacai nepikeun ka 2 menit geus norojol deui. Cek budak teh militer ini apal asar mangenopat di bawah lagi. Talamun salatna maca doa iftitah eling dicatet kah? Maca Fatihah teu eling leungit. Maca surat poho, maksud poho teh ari bibir maca hatena mah teh eling leungit. Bisa jadi tina salat asar 4 rakaat anu kaalana mangan iftitahna wungkul. Cek jelas kieu. Atau bisa jadi tina 4 rakaat salat asar nu kabawana mangan sujudna wungkul. Sabab sujudna wungkul nu eling.
itidalna poho deui kalaka dua tatilu dua tatilu berarti teu layuk tabu ilama aqala minha wala masaha teu dicatat salat kajaba lamun nu salatna kondisina sadar eling teh sadar keur sujud babacana ditartibkeun sadar keur maca doa iftitah eling eta nu kacatat supaya naon tah sugan we aya nu nyangsang tina subuh 2 rakaat sugan nu nyangsang kunutna tina lohor 4 rakaat sugan nu nyangsang tahiyatna dan sejenna mah teu ari ngatenang tina salat asar 4 rakaat sugan nu nyangsang takbirna sugan takbirna ge teh eling Allah teh kalakahu akbar 55 itu nu bener catet takbirna ge teh eling moal kacatet bawa nu kacatet teh uluk salamna hungkul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simpen uluk salamna sugan we isuk jaga ningetong ngalombaan amin ya rabbal jadi orang nu penting matak dina tadi ngaji isuk tafsir Jalalain anu sok dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih hari itu nanti non tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun sahabat barang ngadangu ayat nu bieu rada curing hak sabab artina ayat nu bieu teh lamun dibejakeun mah rada berat hejal manu iman takwa ka pangeran singnaan takwa teh artina geura sing nurut ka Allah tong ngalawan entong maksiat sing eling ka Allah ulah poho aku sahabat teh curinga wa man yaqwa ala hadza ya Rasulullah Gusti gamparan Kangjeng Nabi saha kinten-kinten potongan jalma nu kuateun jiga kitu taat ulah maksiat syukur ulah kufur eling ulah poho cek sahabat saha kinten-kinten potonganan anu kiateun model kitu Gusti sedengkeun pan manusia teh kena kowa ngingsir kadang-kadang getol salat getol pasean getol maca Quran getol ngomongkeun tara salat akhirna eta ayat fanasaho disalin diganti ayat fattaqullaha mastata'tum geura takwa ka Allah samampuhna aranjeun urang mah penting mampuna 2 rakaat geus 2 rakaat we urang mah mampuna sedekah teh sakra mun ditararik 2000 geus 2000 wae da mampuna sakitu meureun urang mah maca Quran sampai paling setengah lembar mampuna sakitu fattaqullaha mastata'tum teh diukur karena kemampuan awak urang masing-masing. No penting wajib kami ditinggalkan sunnah diukur karena kemampuan orang. Kami mah teu sanggup Gusti ari witir kudu 11 rakaat mah hiji we geus. Hiji witir teh ganjil. Kami mah 3 bisik asa soleh teuing. Geus hiji we hiji. Mampuna hiji. Kami mah salat duha 8 rakaat bisik loba teuing rezekina. Geus 2 rakaat teh 2 rakaat teh geus. Fattaqullaha mastata'tum asal sing mecak ngalakonanana asal sing jongjon migawena insyaallah mal berat da berat sote lamun teu resep jeung kapaksa jimat mecak sabab teu kapaksa mun kapaksa mah kadang-kadang hore ngitung heula rek ngaji entok hitung kancing leuwih anak ngaji di leuwihan deui entok da teu resep garan-garan teu resep teh naon bae ge sok kapaksanya lamun jalma resep sanajan cek batur teu mecak we naon resepna ieu kal jejer ngadagoan umpan di akan kuna isuk cebur nepikeun ka beurang ngabalentrang ieu we tah kenyut eta nu di luhur teh
Umbul aduh ngos teh seblak basah blok basah ngadagoan umbul-umbul pakenyud teh di jam genep nepi ka jam 8 geus pakenyud mah alhamdulillah padahal mah ting cancut ngaliwat teh cek urang nu teresep gawe naon eta jelema nagog pipireun tanggul ngadagoan umbul-umbul tapi resepna di dinya mang jam-jam ieu resep we jadi karesep nu karasa ku batur cantang tuh dipikaresep ku urang cek golongan awewe gawe naon resepna eta ngome manuk lalaki sing isuk nyetrekan manuk cetrek deui manuk rangsotkeun sarung cetrekeun manuk rangsotkeun sarung beak manukna 2 tidak isuk-isuk teh ku resep teh geus di ieu taneun da resepna di dinya nepi ka teu karasa pegal teu karasa capek teu karasa ngorbankeun sagala rupa model baheula jelema resep ka Batu Ali ratus-ratus juta sagede kitu tah sagede pici kana pikeun ka ayeuna paku make kian kieu jasa baheula teh buat teh da resepna di dinya cek nu teu resep pun magawe naon eta Batu Ali dibeuberik di dahar teungeunna diselewegeun teu teurap tapi ngaluarkeun duit mang puluh-puluh resepna di dinya jalma resep ngaji cek nu teu resep gawe naon dara riuk teh ngapeuting meuning ge lalajo puguh deui deuleunana tapi resepna meureun badinya resep ruang riungna anu kadua-dua nama sugan jeung sugan we urang jalan teh entong nepikeun ka mengpar sabab wa inna ilaihi mungkin bakal balik deui ka Allah ulah nepikeun ka salah jalan adatna mengpar nyincet deui lempengkeun deui ka jalan tol deui ihdinas sirat tol mustaqim tol teh gede berarti ngetik no lamun teresep bisa jadi kapaksa sholat lamun kapaksa hoream padahal da teu lilahnya lohor seberapa rakaat lohor sabar menit aya 2 menit aya lilah sakedeung geuning sok hoream manehnya sok gerak senam sok ningali nu senam sok aya 5 menit deui acer-acergan aya non acer-acergannya ajrutan capek teu lisan semangat seneng seneng mah nu matak jadi pecak jadi da teu seneng salat kami mah jadi rek salat teu meuli horeamna ka bibina padahal mau kena kari rap sajadah geus ngagebar eta nangtung rek takbir teh ya Allah ya Rabbana ngadenge adan teh bibirna alhamdulillah padahal teh padahal nang 4 rakaat ya Allah sabab teu resep jadi kapaksa ku sabab kapaksa teu nya kudu dipaksa nepikeun ka Allah ngancam manusia sok sateh teu salat ku aing siksa sateh sakali teu salat 100 tahun naudzubillah jadi supaya resep diajak santai we jika urang lamun naon resepna tah bayangkeun salat teh resep urang resep lalajo setengah jam teu regro-regro kuat mun iklan sabogolonok tara tas salat teh mun bisa mah jiga lalajo lah sampai kira-kira baca ujung-ujung mun disakeun salat teh kudu kitu mun bisa mah untuk imam sujud 5 kali tasbih geus cengkatna 3 kali sujudkeun sujudkeun Kata resep saya urang mah jadi kapaksa rek kumaha hayang deukeut jeung pangeran
tapi kuncina wajib nu fardu tong ditinggalkeun. Allah resepkeun lamun urang daek maksakeun anu sunnah, daek maksakeun anu da kuncina deukeut jeung pangeran mah kadang-kadang lain ku salat. Salat mah tamakeun we kawajiban, simpen. Tangala kanya Gusti Allah ku cara nu sejen, ku cara anu kadang carana teu pira. Imam Ghazali meunang kamuliaan gara-gara laleur cuy. Laleur sagede naon laleur? Gede mana jeung badak? Tapi Imam Ghazali meunang kamuliaan gara-gara laleur. Keur nulis kitab kabenaran mangsina mangsi cocol atau kata pora teh enon kaleper laleurnya yang celek diantapkeun ku Imam Ghazali. Deudeuh keur nginyutan caina eta maot kaimpengkeun mulia luar biasa Imam Ghazali gara-gara laleur. Jadi eta mah salat mah wajib nu 5 waktu makeun we simpan eta mah kewajiban. Ngalakanya Allah ku cara nu sejen. Zaman Nabi dicaritakeun aya awewe asup surga gara-gara mere nginum gogong. Jabening mangkaning eta awewe teh Salome. Apa Salome? Satu rame-rame. Tapi ka surga gara-gara anjing dibere minum ku manehna. Anjing cuy, anu kurang mah dibaledogan dibere minum anjing. Cek Nabi eta awewe asup surga gara-gara anjing. Jadi kanya Gusti Allah diala ku rupa-rupa cara. Jadi yang jadi kanya kakasihin Allah mah jadi wali Allah babari. Tapi ulah nyawa ngari wali teh. Lamun urang nyebut ngadenge wali bayanganna teh wah berarti ieu dina tarangna totolna ieu genep. Oh janggotna 2,5 meter. Tasbihna sagede-gede bal tenis. Wali. Ari wali teh sanyana kakasihna Gusti Allah. Kadang teh jiga wali Abu Nawas teh wali meh dianggap wali sabab Abu Nawas weruh sadurung winara. Jadi lain pedahnya kabeneran we. Ingat kene dongeng Harun Ar-Rasyid teh bisa es gara-gara ngadeleun mandi katingali tonggongna hungkul padahal udah hareup nanti tonggongna dumebukna ngarumbay buat iwa melon sing katingali tonggongna hungkul rumah butang ningali wamelon tapi tempat curina didodo hari si goreng breh teh hareup ku pisan. Harun Ar-Rasyid teh bisa sare ningali nu mandi ka tonggongna katingali atuh balik ka istana guling ka saha we inget ka nu keur mandi katingali tonggongna guling ongko gasal ieu teh bisa sare nepikeun ka kumaha carana ieu hayang bisa hees nepikeun ka diondang tukang dongeng. Cuman kalau yang tukang dongeng teh geuning saha? Ini mah bisa di gubernur ini mah. Atuh diangkir tukang dongeng ka istana supaya Harun Ar-Rasyid bisa sabab ingat ke kanu mandi ya tonggongna Gusti nu masih cikomoting hareup ngecek maneh. Karena tonggongna teh bobot ting mah. Atuh beak tukang dongeng ceng harkeneh wae. Panunggung cek asistena raja geus we cenah tuan panggil si Abu lah. Cenah cenah aing teh inget ka si Abu Nawas euy. Saya teh mah sok boga we cara cenah keur nyelesaikeun masalah teh. Diangkir eta Abu Nawas. Cek tuan raja, Nawas. Aya naon cenah tuan raja? Cik cenah ieu kumaha kuring hese sare? Nah cenah naon jadi lantaran geus hese sare. Rek bebeja era. Cenah tos dicobian kunaon? Gusti diondang tukang dongeng kabege teu mecak. Kalau kacenghar cenah kuring. Artinya silakan tuan raja tidur nanti saya akan bercerita. Berbaring saja jangan terlentang.
Kalau telentang bisa mati, apalagi telan obeng. Silakan raja berbaring, jangan telentang. Nanti saya akan cerita biar raja bisa tidur. Atau raja berbaring, Abu Nawas derak-derak we bercerita. Jaman baheula cenah aya sireum. Tah geus mulai raja rada curingna. Sireumna gede saleutik, isi sing tong loba ngomong. Apana rek molor sate. Itu kan nanyakeun sireum gede jeung leutikna. Pokona mah aya sireum, sok we raja mah dangukeun. Cing cenah dengkeun sugana bisa tibra, sok atuh. Aya sireum ngeteyep kana tak-tak. Atuh naon itu belum giriming. Giriming. Gereyem. Hah? Garayem. Garayem mah orang akan. Terus yang benar mengatakan sate. Hah? Girinding. Kala sok mah? Girinding. Giriming. 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 Atau ya sireum ngagiriming. Santai bos santai. Sudah nyebut. Aya sireum ngagiriming. Tuluy ujug-ujug ngadegetan liang ceuli. Atuh panasaran mun cek si Abu Nawas teh hareupeun aja. Cenah sup eta kana liang ceuli. Atuh barang sup kana liang ceuli mun ngamo bau. Atuh terasa cenah sireum teh kaluar deui. Giriming deui kana ieu ka dieu. Ngan meureun geus kaluar teh panasaran. Jika urang we kitu tah. Geus teu bau di ambuan ya. Model Ropi kaseriun urang mah. Ieu nu sok jempol bot teh teh. Pokoe geus puguh bau. Cakelan deui. Sehingga asa ngadeuleun nu keur ibong we. Apal nu ibong? Anu nyotan ibong. Ngelem. Atuh cenah sireum teh panasaran cenah raja. Orang panasaran meureun balik deui. Giriming deui, sup deui. Ka jero ceuli. Atuh geus di jero ceuli mah angger beda bau. Kaluar deui we cenah sireum teh. Tuluy ngagiriming di kaluar panasaran deui wae eta sireum. Giriming deui ka jero. Pogo da bau. Balik deui. Cek raja teh teu mecak samara dongeng teh. Geus itu balik-balik rek molor aing mah. Tungtungna molor aja teh tah. Ari cek Abu Nawas teh. Kaciri raja cenah aya nu dipikiran. Nah geuning maneh nyaho? Kuring teh. Ku sabab si Abu Nawas nyaho. Padahal mah tebakan sabab nu hese-hes biasana loba pikiraneun. Cek Abu Nawas kaciri raja. Aya nu dipikiran. Geuning maneh nyaho? Nyaho kuring. Dianggap wali. Gara-gara kitu hungkul. Padahal mah pasti nu hese-hes berarti loba. Mata Abu Nawas mirupna teh nyantai. Itu juga orang menit tegang. Buka Facebook. Buka halis marura. Buka dulu dikan ditambal. Buka camanon. Santai jika Abu Nawas macam apa itu tegang. Insya Allah. Santai menjadi ngaji malam Senin ngaji deui tah di blok Senin. No insyaallah nu tampilna para penggawa Pamas. Rek darandan kemarin itu. Da beda acara. Sing sarehat terus sempat. Amin ya rabbal alamin.